Bismillahirrahmanirrahim. Serong asin. Ayo. Kenaon? Dahar. Cik atuh. Ye dahar jeung ampun teuing. Ieu teh geus selongna ieu peuteuyna di atas di bararau ieu make asin eta bararau. Cik atuh ieu pipikiran teh geura tempo batur teh sok loba batur ka dieu anu sok meuli. Kumaha lamun pas ngomong sabaraha lalon? 5.000. Pas kitu teh baueun batur teh. Cik atuh kira-kira dahar teh jeung nu kieu jiga domba di atas deui sekalian tuh jeung cangkangna. Tahulu nagares. Engke ngobrol nang ke. Ganti heula ieu dengan sangu. Pi omongan eta engke aya nu meuli paralon 5.000 teh bau naga naon cenah. Sok anjing ieu bos matria. Yeuh. Teuneun ieu sangu. Engke cicing. Allahu Akbar. Bararau. Sok. Sarneng ngaganggu terus wae. Kuno elit dahar teh ayeuna terek aya nu meuli eta teh bisi nu meuli teh kata pas paralon sabaraha 3.000 tuh bau meureun eta cik atuh ulah wae kieu dahar jeung kitu mangke geus tutup toko Keur ngeunah dahar jeung selong jeung asin jeung peuteui. Astagfirullahaladzim Gusti nu agung. Yeuh bau tak bau mah bere kopi tah kurang pang nyukeun kopi. Uyup usorangan. Oroyam uyup usorangan. Eta rek ka mana? Mung. Dahar heula ieu. Minum heula ieu kopi. Mung uyup usorangan. Iya kopi. Kalah kabur di bejaan teh. Malah kadawang pisan otakna teh. Ampun. Apa ya we milih kurang ieu kopi.